Cik Haji dek mana? Emang Cik Haji benar dek kurban? Iya Cik Haji dek pulang kampung heula sakalian ada kumpul keluarga. Oh. Nah make jeung pulang kampung, make jeung kurban di kampung. Kan Cik Haji cicingna di dieu, nya berbagi mah di dieu we ari Cik Haji. Di kampung Cik Haji ge lobaan kurang mampu, teh. Di dieu oge masih keneh loba nu butuh. Lamun di kota mah biasana loba kurban. Sakeluarga wae bisa wae menang 1, 2, 3 kupon. Teu kabeh Cik Haji, bet abi wae oge can menang kupon. Cek, ari kupon anu kamarit di Pak RT geus katarima, Cek. Kupon naon, Nis? Kupon 2 lemar teh ya. Cenah cek euy sieun leungit, nepikeun ka disimpen na dompet. Waduh. Eta mah keur cadangan, Nis. Iya Cik Haji, aya kupon tambahan kamu Cik Haji. Ngaran Cik Haji tos asup daftaran. Tah iya abi katitipan kupon ti Pak RT kamu Cik Haji. Oh, nuhun Nis, keur lain we, soalna Cik Haji ge kurban. Tadi aku Nis, berurang daripada mubajir. Cenah mah can menang pisan, apa eta jadi opat, Cek. Karena oge ikhtiar. Rezeki emang nggak kamananya, Cek. Komodo euy kupon aya di hareupeun mah. Nis, terus di mana maneh? Geus teu toha, Cek. Geus asa ya naon deui. Oh, gara-gara naon? Gara-gara biwir mitoha urang lah, somong pisan. Geus we dilawan sakalian. Oh, geus biasa eta, lamun minantuna ngalawan mitohana, sakabeh keluarga salakina nyalahkeun manehna. Tapi lamun mitoha nganyerikeun hate minantuna, hiji oge anu ngabelana. Terkadang pamajikan ukur bisa memendam tanpa bisa mengekspresikeunna. Mitoha hanya bisa nyalahkeun minantu tanpa introspeksi diri. Terus naon ku maneh dilakukeun? Wabi dilawan Cek, tapi tetep anakna ngabela indungna. Maneh tinggalkeun anak nu selalu cicing dina handapkeun kelek indungna bakal jadi suku indungna. Pastilah Cek, cocok pisan nu diomongkeun ku Cek. Mitoha abi sok nengan kesalahan abi. Supaya naon? Supaya dibela ku anakna. Emang cigah kitu, mitoha nu cigah kitu alusna balik ka Allah daripada nyusahkeun anak jeung minantuna. Teu kitu oge, Cuk. Kunaon maneh Nis? Maneh sieun? Urang ieu ngabela maneh. Supaya para minantu di dunia ieu teu ditinggalkeun ku para mitoha. Oh, kitu, Cuk. Nuhun nya nasehatna. Oh, nya sami-sami. Ibu-ibu tong pohonnya di-share bere paham para mitoha. Nice.